ngopsai teh ya di dieu ngopi santai. Mana dina eusina teh geuningan ngobrolkeun perkara anu aya patulapat kali jeung kehidupan manusia gitu. Oh, mohon. Ulah ngan saukur naon nya ngopi bari nunutan kitu. nya. Kela ieu teh. Asa mirip itu. Kan antara ngosai sareng ngojai gitu tah. Kahade hari ngojay mah ngobrolkeun perkara janda. Jangan. Bahaya eta mah. Karena ulah culah calih kan baik. Yang selebati ini culah calih. Duh, tiris kieu mah enakan ngopinya suasanana. Ngopi, lawan. Ngopi heula. Ngopi heula mangga. Iya, bade ninyo kopi. Kan lagi ku saya. Angga pangersa heula tuh. Pengarsa abah naon ieu teh. Dari dia tinggal ngecikeun ana Waalaikumsalam. Kang Darama. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rampes. Sehat. Alhamdulillah. Pangestu. Alhamdulillah. Ieu nyolong. Ieu ti paling mana ieu teh? Nyolong wargi. Oh, Di mana tuh? Di Sukabumi. Bumi. Jauh-jauh dari Jogja. Ada kegiatan wargi banyak. Oh. Jatan kalarasan bisa nuju ieu eta amangan di Tasik. Kenal sareng si Ayu gitu yang amang kan silaturahmi kayak gitu yang ngosai gitulah. Saya santai gitu. Bisa ini menetapkan cuaca. Oh, lu saya na ieu mah. Dan we supal goyang gitu sasali. Cuma di bumi sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu teh kita ngarepot ya. Emangnya tamu dingkeun gitu. Janten ngarepotkeun ieu teh hapunten pisan. Sanes ieu nu nyanatnya ieu mah janten aduh. Ya sok atuh tah aya Sekedana Janten tadi itu tes aya ilapatna. Makana ku abi tes dipinyuh gitu ka pangguna. budaya tamu jauh cenah di anu Ya, sumpi. Jadi sok sanaos jauh cenah meureunna sok tebih-tebih di jugjug anggang disupingkeun teh panginten nya aya pamaksa dan utang terus tujuan utami ieu teh kitu. Oh, ini nama silaturahmi. Oh, alhamdulillah. Ararisin tujung jangjing minten. Geus sawios, penting sehat teh kumpul oge. Intina mah hayong silaturahmi abdi tis kaum teh lah janten rawaseun kan ari seueur baraya saeur dulur mah kitu tah. Nah, eta nu utamina nama manjangkeun kabarayaan. Ieu teh kan kostum mingun kapongkor Iya. naon aya apa tadi gitu. Hoyong pendak hoyong amang ka dieu mah terus maka itu diantar. Alhamdulillah ayeuna tah biasa gitu. Alhamdulillah hatur nuhun. Sabadaya motor ya kan? Mangga sok. Kang tah apa? Nyesek ieu tah. Mangga dong. Tujuh ya teh.
hiji ada dan saya kela karena ya hiji kawagelnya baju dalam mawar biasanya balik ngopsai teh ya di dia ngopi santai mana dina eusina teh geuningan ngobrolkeun perkara anu aya patulapat kali jeung kehidupan manusia gitu mohon ulah ngan saukur naon nya ngopi bari nunutan kitu nya kela ieu teh asa mirip itu kan antara ngosai sareng ngojai gitu tah. Kahade hari ngojai mah ngobrolkeun perkara janda. Janda. Bahaya eta mah. Deui pakarna sanes di dieu gitu. Aduh. Oh, ngeres. Upami di abdi mah pakarna teh aya janten kana buruh tani pakarna teh. Pakarna teh. Nuhun pakarna. Terus janten pakarna dan gitu nya. Ai prakna hese gitu. Sami bikarana kana naon? Ai bikarna mah kana rabetna eta teh. Rametna. Janten kela pami ngosai mah ngopi santai, Ya, upami naon tadi teh? ngojai Mah ngobrolkeun jablay. Ya tarik teuing bener. Iya kan. Apunten nya abi sok Dai orang Sunda mah identik dengan sempal kapiguyon gitu kan. Selaras. Identik Sunda. Pamit gitu mah wah sesah kenalna. Akrabna gitu. Tadi teh kumaha? Sok atuh kumaha ya teh? Kumaha teh Kalarasan abdi teh kieu sok curhat sareng sia teh masalah kahirupan abdi gitu nya. Janten si abdi teh kumaha hirup asa kieu teuing da mah perasaan tos ka ditu ka dieu tapi nya meureunna acan waktosna duka kumaha. Nya si abdi teh nyuhunkeun solusi ka sia Yudinya. Si abdi teh solusina kumaha nya kieu. Ada kumaha sia Yudi teh abdi oge teu tiasa gitu macam ini aya nama urang ngosai we cenah ka ditu ka rencangan nya saurna kitu. Nya cah kita hayu orang kaditu atuh urang ngosai urang mecakeun masalah bila masalah tentang kahirupan abdi da menikeun asa kumaha nya gitu. Damel kudamelna tiap hari henteu mah kitu nya. Tapi teu aya hasil-hasilna gitu tah. Hasilna teh aya we padahal damel teh sagala rupi gitu abdi kana naon wae. Kana tanina terus kana bangunan gitu. Intinya mah sanes teh aya hasil pan. Nanti acan dugi sebenarnya. Ngitun gitu. utang dina meureun kitu nya. Ada ai perasaan abdi teh asa aya nyesana we gitu. Aya nyuhunkeun solusina kumaha. Aya sarana Sugan kumaha. gitu teh. We sakantenan ieu we atuh mumpung alhamdulillah tuh. Depan kitu nya Mohon silaturahmi. solusina nya ada eta mah nya perkawis kahirupan malumrah sadayana. Malumrah eta mah sadayana. Bade pait, bade petir. Nya kedah dinikmati sapertos kopi ieu. Ulah ditinggali hideung, ulah ditinggali pait. Sok-sok kumaha pait, panas tapi tetep kumaha cara nikmati eta kopi. Nah, harus Kita kehidupan lumut meureun pan aya bahasa di dinya aya la haula wala quwata illa billah. Pan teu daya teu upaya urang masalah kumanusanya berarti sanggakeun di kanu kagungan di dinya. Intina nama tadinya pasrahkeun deui. intina malah tension dina urang cara intina mah ini cara urang bersyukur Berssyukurna kanu kagungan kumaha gitu. Nah, jadi udah pengen hari itu bersyukur mah nya Nah. nu aya ge terasa kirang ngeuteun gitu. Nah. Punten Kang. Asal malah abdi senang gitu. Maksudnya tiasa kumahanya ngabeberkeun gitu. Ya kali abdi ayeuna tiasa aya anu ieuna ngebukana kana abdi kan meureun hoyong terang gitu kumaha ieu teh naon apa aya kesalahan di abdi apa kumaha gitu. Apa memang abdi henteu bersyukur atau kumaha eta intina mah. Eta tergantung orang menyikapina di dinya. Cenah meureun ayeuna ibadah osok Nya. kalangkung sunahna ka sorang wajibna kalampah di dinya. Contoh meureunna tapi kunaon kahirupan kieu wae meureun di dinya. Nya. Tah cobi koreksi kana diri pribadi. Numut meureun dina nu utami we ibadah nu utami nu wajib salat pan di dinya. Numutkeun muta nabi anu leres-leres nyunah ka rasul di dinya. Ai salat teh pan tilu kecap, sod sareng lam oge ta di dinya. Sodna pan sibtul qauli. Cenah ayeuna lamna lainul qalbi. Teras ayeuna ta tarakul ma'asi di dinya. Lama ayeuna sodna urang hartos keun sodna naon? Sibtul qauli bener ucapanana ta anu geus bener-bener salat mah. Erek naon
nampi merenang papastin tinu kagungan qadar ti Allah erek kitu pasti tos pasrah di dinya. Bener ucapanana aran-aran jelema anu bener mah meureun di dinya teh mun panjang teu wani motong condong teu wani neukeut pondok teu wani nyambung di dinya. Lamun ngadek geura bisa cekna nilas meureun saplasna nya cek nyana lain cek lainna para wani ngurangan para wani ngelewihan karena perkara anu geus ditangkukeun ku anjeunna di dinya. Ayeuna lamna lain ulpal ki leuleus hatena. Anak jelema anu leuleus hatena tingali dina cuma ngemuk sopan santun ramah tamah DP handap asor landung kandungan lair aisan ageung bobot pangayun timbang karejuna kadituna tara pelentung bekas nyalahan. Ipis lapis kandal tapel di dinya istilahna belas jeung asihna dipake kadang tina salat. Ayeuna meureunna tak nu terakhir tarek melem asih di dinya. Ngajauhan pirang-pirang ti maksiatkeun dirinya. Tong boroni ngalakukeun perkara anu ti maksiatkeun. Ngajauhan berarti dirinya ngalakukeun ge henteu. Berarti samemeh ngalakukeun geus dijauhan. Komo lamun dilaksanakeun eta ladang tina salat. Cenah meureun geus ngalewatan sakabeh anu dieu tinu dijelaskeun. Masih kene kieu cenah kahirupan eueuh kamajuan. Koreksi meureun di dinya. Hiji salat urang teh ditukeurkeun kitu kana ibadah atau karena dunia alias dunia, apakah benar ikhlas karena Allah orang itu melaksanakan kewajiban, apakah ditukeurkeun karena dunia, makanya kan aya dawuhanana didinya naon sok medina hadis dalil nama atuh didinya teh kala nya eta laras aya alabat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar laras jadi salat ngajuan tina perkara anu munkar. Lamun ayeuna masih kena ngalaksanakeun anu munkar, berarti ucan tanha 'anil fahsya. Jadi can ngalaksanakeun anu eta. Dalamun entos mah badang tina salat bener dipake jadinya. Aya abimanya eta naon istilahna janten upami damal teh sok lewat salatna gitu. Kalangkung wae janten ibadah kumahanya ngarasa tos capek teh geuninganannya hengkeun we kira tungtung nama tos bener deui damalna tungtung nama kalewat gitu. Kadang-kadang sok jadi ieu na teh kadang-kadang abi yang seueur kesan keneh alim mandina sok sieun gering gitu. Waktu itu kadang-kadang heeh. Ya nu mawi. Asa kasini eta. Ya Sok gitu abi mah. nu mawi kitunya ayeuna dina tentang kahirupan kieu oge dan antaran urang geus kewajiban geus dihare-harekeun. Sedangkan kan numut kana dalil nu tadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Masih kene ngalaksungkeun kana mungkarnya seueur. Contoh hawa nafsu anu nembe. Nya. Kalawan eta nafsu berarti tos munkar. Nah berarti can tanha 'anil fahsya di dinya. Nah salat mah sanes dilaksanakeun tapi diadegkeun. Aqimus shalah wa aqimuz zakat adegkeun. Laksanakeunna budak ge bisa. Prak-prakana kumaha teh. Nah berarti kudu diadegkeun lain dilaksanakeun di dinya. Padang kena salat nu tadi gitu. Di eta kartos aya di mana ayeuna cenah meureunna urang teh geus ibadah geus salat geus nanaon geus kahadean sedekah itu ieu geus. Tapi kieu wae contoh meureunna tinggali HP. Contohna HP aya pulsaan teh nyambung teh ka luhur, da moal nyambung ka pulsaan, moal pulsaan. Cenah masih gana teu nyambung tinggali beak meureun baterena. Nya si eta HP. Tuluy ayeuna meureun teu nyambung keneh we, boa meureun digadekeun eta HP teh. Urang teh ibadah meureun ditukeurkeun kana aliyah dunya. Urang teh meureun tara sedekah, urang teh meureun tara silaturahmi tah di dinya. Mata kieu wae hidup teh. Itu sudah ikhlas mengalahnya intina ikhlas. Ulah ngudageun kana kewajiban mana lillahi ta'ala. Pada lima kadang-kadang nyata sok ieu nanti kewajiban nu kedah di ieu ningananya gitu datos ieu ieu mah kedah dibudag wae kewajiban ya. Kadang-kadang kitu sampai sok ieu teh. Nya rata-rata ngudag kana wajib ai ikhlasna jeung lillahi ta'ala teu aya. Da ngudag kana wajib ieu urang rek meureun budak ge da wajib ieu cek budak teh urang ge ngalaksanakeun ibadah cenah meureun. Langan ngudag kana wajib. Tapi lamun ngudag kana teu leuman lain urang teh salaku makhluk anu mana eta makhluk meureunna
tungkul tepat kaluluputan, tanggah tempat kalalepatan. Semenit ganti saja merubah. Kadang kapake isuk itu sore, eta jelema mata aya la haula oge di dieu bahasana. Kedai jeung teu upaya, pasahkeun kanu kagunganana. Ulah urang kana wajibna, urang leulah. Mata di awalan dinya. Ayeuna cek dina surah Al-Baqarah, sanes Al-Baqarah naon sakit acan netepan teh doa iftitah. Doa iftitah di dinya kumaha? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati di dinya. Sarenya salat abi pan didinya balikeun ulasnya salat abi. Abi salat karena Allah, abi ibadah karena Allah di dinya balikeun. Pan sagala rupa dipasrahkeun kana kagungan da urang mah teu boga naon-naon. Usik diusikeun. Pati gogodongan nu anjeunna tunggal ngawujud eta nu kagungan. Naon nu kudu diaku gitu. Maka balikeun bahasana. Ulah salat abi karena Allah tapi abi salat karena Allah gitu di dinya. Ilah, nya itu nama Kang. Iya, intinya nama lillahi ta'ala. Punten ditampinya kopina ya. Ya mah ditepi. Kang ditampi. Ditepi. Ada enak nama asa ieu. Ya, bako. Ieu. Makanya kan bangko seamparan di dinya. Judul. Nggak bako. Budaya mah kan begitu kan. Aya acara ngabak. Aya acara. Biasa. Alhamdulillah. Sok atuh naon deui itu. Nu aya ta nang kawalana tapi rada kohok sekali itu di mana. Kang ieu asa iya gitu kalau resep. Ya hoyong gitu mah wacana hoyong mah gitu. Silokana teh kumaha ieu Kang teh Ya. gitu ya. Ya. Ari tampilan mah ieu aplikasieun Kang itu. Tapi di rasana amis gitu kan. Katawi sama Kang ieu teh datos asak gitu ya. Nu mawi ulah kaboro teh yo kasamaran tinggal gitu di dinya. Nuhun. Kudu awas permana tinggal. Hiji ngagambarkeun meureun tinggal ulah ningali rupana nya, cucukan. Ai jerona meureun amis kitu nya. Nah, lamun di mana ngudag kana kahirupan. Ngaji teh meureun kudu make rasa di dinya sabab lamun ngaji make bahasa moal nepi kana rasana, moal nepi kana mata kholakna di dinya. Ulah ningali luarna, ulah ningali dagingna, tapi tingali eusi tinu dua eta. Cek bahasa kitab meureun mata kholak disebut inti tina inti. Ji eta nyalin ibarat kehidupan manusia. Orangnya mandang sebelah mata ka batur kieu cenah. Hayu wae ka gorengan batur nu dibahas teu nyaho meureun dina hatena. Dina hatena mah aya nu klik bodas kitu. Tina maksud tujuan eta teh. Ulah ningali rupa penampilan da rata-rata ajengan kiai di zaman ayeuna mah kitu tinggal panjang-panjang sorban oge, jubah pahade-hade, udeng pamegah-megah kitu. Teu nyaho hatena mah kumaha. Nah eta teh bener lillahi ta'ala meureun nyebarkeun agama teh teu ditukeurkeun kana aliyah dunya. Walau alam eta mah. Iya Jadi masing-masing sebenarnya. mandang ka di batur teh kudu sarua jeung mandang diri sorangan. Ulah ningali luarna cangkangna tingali eusina. Kitu jelema mah. Ari dina perkawis nami upami di Tasik ieu naon teh? Nang kawalana. Nah, kawan. Upami di abdi mah ieu teh. Kalau mana kan ini? Nah ini kieu Kieu. Kieu. Di dia mah. Upami di abdi mah Sirsak, sirsak, upami teu sirsak Mandalika di abdi mah ieu teh. Dari cenah nama ada saweurna Sirkuit Mandalika. Tapi saya berarti sirkuit nangka itu. Mandalika. Kang ditampi. emang dileueut teh sing ditampi. Oke lah. Ditampi kamali. Asa jam rajanya di Sukma. Tah kieu ini dari Tamu mah gitu. asa geus tamu Kang abi. Panginten kitu tidak masalah kehidupan bab kehidupan. Saya ngarandapan paprika pait kapeueur katunggara kalara di dinya. Cek bahasa meureunnan can oge meureunnan naon bahasana teh cek bahasa baheula mah can ge garing cimata gitu kan di gogodan nu sejenna gitu kan di dinya. Nah, terus Can oge cecap kabunga disebutang deui kasusah. Keun da lumrah eta mah nya kabeh. Atuh sugan ti dinya teh meureunnan menang berkat atau menang kalulusan, menang ijazah ti pangeran anu teu disangka-sangka. Hasil tina kapeurik kapait eta teh gitu. Intina meureunnan balik deui sangakeun kanu kagunganana di dinya.
lahir kaulening Gusti batin kaulening Maha Agung dari zaman aya nama kieu Mohon. itu geus carut marut cek bahasa kolot mah meureun di dinya teh geus hareng-heng kudu dedegan kadieu kudu dengean teh bener di dinya di zaman ayeuna sabab geus akhir zaman Terus upami eta bitanya upami damal-damal gitu tara aya nyesakna gitu kunaon eta teh apa kurang sedako apa kumaha gitu kan itu itu cari aya teh barokah na paripaos meureunnya janten upami damal teh kitu abi mah di mana nya istilahna tara aya sisa gitu Iya. kan upami anu sanes mending kadang-kadang sok aya Nyisikeun. biasa nyisikeun upami abdi mah teu tiasa eta teh duka kumaha tah nah kumaha salesina eta gitu abi masuk hayang terang gitu. eta solusina hiji meureun disebut hemat pangkal kaya bener kedah ngarakekeun Nya. lamun seug meureunnan aya tapi lamun ayeuna ngan saukur menang kaangge enjing sareng sore nya eta meureunnya ilahar wajar da Ya. keginana sakit teu aya jeung simpenkeuneun tapi lamun ayeuna bebeunangan tiap hari gede meureun ageung jadinya tapi teu bisa dijejeh tingali apakah eta teh tina subhat atawa tina halal si rezeki eta teh jadinya dalamun anu tina halal bade saalit bade ageung insyaallah bakal barokah leutik meureunan cukup loba nyesak cek bahasana nama jadi tergantung urang ngarekeutkeun di dinya hiji nu tadi kirang sorapah laras meureunan di dinya sabab perhitungan Allah jeung manusia beda urang ge tingali we ka masjid masukkeun kana kenjreng sabaraha ada lebar 100.000 mah Ya. 1.000 paling oge 1.000 we ge lebar keneh wae nya Oh, eta ada kadang-kadang masuk niatna bade itu hilap gini niatna bade ti bumi teh mung kumahanya awana teh hilap gitu kadang-kadang upami ka masjid teh pang ieuna abi masuk pang ayeuna jeneng karopatna tos lewat namanya abi dongkap gitu jadi kecanak uih deui we si artos teh abi maka sok kaseuran kitu da da rata-rata kitunya hampir sadayana disodakohkeun mah harta benda 100.000 eta ngaguna lebar 1.000 oge kadang lebar ngalepetkeun kana ku opak teh komo 100.000 kitu di dinya Karena itu digantos namanya digentosna lama 10 kali lipat. berlipat-lipatnya hitungan manusia mah hiji teh dua nya tapi cek Allah hiji teh jadi 11 gitu itu sok parugut cing rokok intina mah abi teu bade di sedekahkeun teu aya keur ngarokok poe ieu kumaha cing abi teh janten sok ieu we berangkat kana rokok heula aja da kumaha ningaran teh nya aya nu tuh rada sesah-sesahna gitu tah abi teh panginten kesimpulan ter abdi mah kedah kumaha tah panginten tah hukum kedah kumaha kedah menekung ke rumah agung menjabraka yang maha suci sehungkeun jalan keluar nanti dinya istilah manu tadi lahir kaulening Gusti batin kaulening maha agung sejak sumrah pasrah itu ke rumah kawasan sabab geus aya guratna titis tulis di dituna tangtu urang kumaha cara ngalapanan kita hirup gitu wih deui kanu kabungan wih deui ka diri pribadi didinya apakah orang tengah bener geus bersih geus kumaha urang bet kieu-kieu wae koreksina didinya mata ulah lubuk kanu jauh nyawang kanu anggang oge didinya caket geraraketan deket geradegesan cirina satangtung diri moal jauh tina wujud moal anggang tina awak gitu dimana urang sapal ka diri urang saha meureun dinya otomatis urang bakal apa ka Gusti urang saha dimana urang geus apal ka Gusti urang saha bakal ngarasain bodoh hidup lain bodoh teu bisa masa jeung geus tapi teu umak teu kumain teu minter di teu segala dia Kan kunci nama aya di diri orang kene kan. aya di urang keneh Cek Kunci bahasa nama. ieu nama apa itu introspeksi kan. introspeksi diri deui itu di dinya da kunci nama aya dina diri masing-masing kan segala rupa ge Gusti teh tos netepkeun jodohna meureun bagjana salametna kitu di dinya kantun pilih kitu di dinya tutupkeun anu mawa rahmat tinggalkeun anu mawa laknat kitu di dinya insyaallah bakal bunga hirup dunia bu akhirat Tah gitu kan kan. Tekeng heueuh. mohon kengke salah apa ieu nama lah Sadaya ge aya solusi. solusina
Oh, ayana masai kieu teh paminten abdi kenging istilahna pencerahan ta eta nya janten kange diri abdi sendiri gitu nya. Nah, turkeun nuhun ieu paminten atos masihan kecerahan anak abdi pamintennya. Kan sata cenah hapunten meureun abdi ka dieu teh ujug-ujug tumaros tah naon. Pirang sopan mangintennya. Aduh. Nah, abdi geus sanes tiasa, ada tiasa mah henteu. Cuma berbagi naon istilah namanya. Pengalaman hitung-hitung sanes mematahan dia mah. Mohon, Tapi jangan ngupahan dirinya dia. Sangkan kitu gitu. Nah, jadinya. Mungkin nama sakitu. Kemudian kisim kirung mah. Langsung nama Banyol we nya. Ya, Iya. kan teu ngopi itu. Ante pas lireuna gitu. Tadi teh entos namanya set 2 gelas. Kami di kilo gelas kan mulek gitu nah ya. Ya, selera tukang. Liren beberapa jam gitu ya. Kalau mau pamit ayamannya liren, tapi ayam mah ditinyu we terus gitu. Jadi kalau abi nu ngopi na gerak. Nah iya. Akeun teh sabelas ieu. Dan we gitu nya seueur Banyol oge gitu. Ayo orang sana mah gitu seueur simpal ka di Banyol. Namun nu mana ieu reungan teh ulah ngajemkeun saukur jadi Banyolan, tapi orang jeung teh jadi ajakan gitu. Mohon.